drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Terong toko kagak ada kieunya. Pingkeng dia aduh ieu mah aduh. Gusti no Agung. Neng, cokot cabe eta na kulkas Neng. Ya. Apalin moalnya eta cabe anu mana? Ieu mah. Lain anu eta atuh Neng cabe beureum. Apaan ya ge beureum atuh mah? Emang warna ungu ieu teh, beureum. Heeh eta ge beureum tapi lain eta atuh Neng teh ini eta nu pasti hiji deui. Ih meni sok tara jelas tah teh atuh. Di pejantan sok nembal ya budak eta nya. Mau ieu lain. Lain atuh Neng eta mah sere. Ai mane di teh nyokot cabe nyokot sere nu beureum lain nu hejo deh. Kumaha ai mane cenah nya? Ih meni salah wae da. Nu mana si cabe teh? Meni lieur deh. Ieu lainnya. Nu ieu lain. Nah eta bener sok dia kan. Ya atuh. Ya. Ngan tumben mah, ieu mah teh masak. Aya acara naon mah? Sok lalawara ai mane ngomong teh sakitu indung masak unggal poe ge. Iya maksudna teh masak anu berbumbu mah. Kan mamah mah biasa ge ieu tahu jeung tempe hungkul masakna. Oh naon ai mama? Lanjutkeun atuh ngomong teh. Apaan bapak mana ngirim duit atuh nih? Jadi mamah masak. Oh jadi lamun si bapak teu ngirim duit, mamah mau masak-masak atuh. Nyante atuh nih bapak mana teu ngirim dek boga duit di mana mama? Oh gitu nya geus atuh Neng ulehnya kasih Jasmine. Har ka mana bantuan indung? Lain kala ka ini teh mane? Embung ah. Budak eta nya dasar sok hararese adi tutah-titah teh. Masak balado we ieu mah geus kena ieu. Meni sampai kieu nya ieu Mas. Nyusu ieu. Geus sampai teh lapar. Ieu mah sayang banget. Mana sakit kieu nya? Mana masak naon nya? Mentak naonnya, mana ya? Mentak itu Imas ya mah, pura-pura aja melihat air. Duh, ieu mah kot kaseungit kieu ieu terong balado. Aya anu kurang ieu mah jigana kurang daging, mun di dagingan jigana makin nikmat. Neng, kenaon? Ini ku angger air geus nol dinya teh nya. Masak naon atuh tahu Neng? Ini seungit kieu Iya, Imas masak terong balado tuh. Tinggali nyakot kang ngeunak ya jigana teh. Aduh, jiga anu ngeunak kitu Neng. Suara naon mana eta Imas? Lapar mana hayang dahar? Oh mama Neng eta Imas teh lapar, can tuang eta ti isu. Balik heula atuh Imas, tuang heula, tong diantep bisi mah. Bener-bener gitu eta mama Neng, padahal mah nya nawaran atuh da Imas teh lapar hayang dahar. Nah, jeung urang segala eta teh Imas. Endo Neng, endo. Rek dari dieu eta teh. Ya udah kata mama Neng. Ngomong atuh Imas ari dahar mah lain kalak ngahulang. Ya kan Imas teh era tuh Neng, yang satunya Imas kajereng ya dahar di dinya nya. Nuhun. Heueuy Imas sawangsungna ngan kadenya ieu mun geus dahar tutupannya bisi ku ucing. Maneh ka beunang heula nya. Kade ieu omat. Nya mama Neng. Nih ari Bu Erna mah nya Dikiriman. Ari Imas mah kudu dikodoan heula. Menu penting mah dahar jeung terong balado. Punten Bu Erna. Mana cenanya Bu Erna teh eueuh di tukang kitu? Ya Ibu nanti Erna ke sana. Iya iya. Meni lieur pisan ieu teh, boga mitoha hiji-hijina ge kote. Masya Allah tabarakallah pisan ieu mah da. Tah geuning aya. Bu Erna, keur naon ieu teh? Keur kieu we Neng, keur lieur. Muntang atuh Bu Erna lieur mah kana tangkal. Ya Bu Erna.
Alah, naon ieu teh? Mun seugeut kieu Mama Neng. Eta terong balado. Aduh, nuhun pisan Mama Neng. Pas pisan ieu Bu Erna teh can masak. Nah, geus wae kieu can masak ieu teh. Hoream nya eta Mama Neng. Urang liburan hayu ah. Mumpung urang teh libur sekolah ieu barudak. Liburan ka mana ieu teh? Manya. Bunda diajakan mau lihat liburan lo. Bunda, geus naon eta teh tidinya kalau di kebon? Iya Mama Neng, Bunda teh geus di ditu tuh. Nyangan si Astrid eta can bareng Bang Emo kabur. Kapan ge teh eta teh Bunda? Kapan ge Bu Erna tapi kabur deui eta teh naik ojek. Teu balik pisan ya si Astrid teh sakitu jelmanya kola kan si eta mah nepi ka S3. Oh Bu Erna, jadi we Bunda lo katembuhan kudu ngarenteng. Geus atuh Bunda lah tong di pikiran teh, orang liburan hayu ah. Ku keke ieu nya anu ngajak liburan. Rek liburan ka mana atuh? Orang ka ieu Mama Neng, ka Gunung Puntang. Menya. Dek muncak ya teh Bu Erna. Atuh ari kitu mah Bunda teh kudu meuli ieu. Mawa ieu rice cooker. Jang naon ya teh Bunda mau rice cooker? Jang nyaho atuh Mama Neng. Apaan Bunda mah nya? Lamun tuang teh kudu hanut-hanut keneh sauna. Lain gunung anu kitu atuh Bunda. Ieu mah nya tempat wisata lain anu nanjak. Oh gitu. Berarti Bunda teh kudu mau rice cooker meureun. Teu kudu Bunda lah meni orang makal we teh mah orang botram di dituna. Oh, ka Gunung Puntang teh dek piknik gitu eta teh Bu Erna. Heeh kitu Mama Neng. Kumaha eudeuh moal? Lain Mama Neng mah hayu we. Bunda ge hayu aja. Tapi orang ieu urang make dress code. Kumaha? Naon dress code teh Bu Erna? Saragam Bunda meni teu apa dress code acan ieu teh. Oh gitu eta teh Mama Neng. Dress code na teh nya urang make gamis warna hideung. Kumaha ibu-ibu? Menya. Tuh warna hidung atuh Bu Erna jual duduk lihat wae ieu teh. Salah banget. Warna biru atuh Bu Erna biasa sarua jeung langit. Nah, mending biru. Jika duit 50. Ya enggeus atuh lah nya. Urang warna biru tapi biruna teh nya biru bulau. Kumaha? Menya. Bunda teh boga baju anu kitu mah Bu Erna. Warna biru kitu mah aya lagi biru ieu. Biru naon ngaranna teh biru Persib. Yang tuh Bunda ka pasar heula nya boleh heula warna gamis biru bulau. Mangga Meng. Si gideg nya can ge puguh indit na iraha geus meuli baju eta na lieur. Teuing si Bunda mah nya padahal can puguh urang-urang teh indit na iraha. Anu mah Neng apal henteu? Apalan Bu Erna? Naon? Mismin, orang ieu orang ngacece. Ayo, tapi aya teh komporna. Aya di dapur tadi dipake ku si Mamah masak. Lain anu kitu kamu teh komporna, anu ieu geuning anu portable, anu bisa dibawa kemana-mana ya. Teboga anu kitu mah Jasmine, dinu hawu we atuh yuk. Mah ini di nu hawu ngacecena kamu teh meni jiga nini ieu make hawu. Ya be iya atuh min be, vibes teh juga keur penjajahan gitu. Jadi kita teh ngacece gitu, cece in the war. Kamu meni terbalik pisan deh. Yaudah tuh aku ke rumah si Iwa dulu ya minjem heula komporna. Ya. Mending geuna gieuna. Terong balado buatan Mama Neng. Eta sesana keneh tinggal heula. Aya keneh geuning nya loba keneh. Mas minta ieu mah. Mama Neng mas minta nya. Oh, nuhun bager pisan eta Mama Neng. Tapi asal lapar kieu nya, jajan hungkul mah teh seubeuh. Darel ah. Jigana si Mama geus anggeus da masakna. Yang geus atuh Bu Erna Mama Neng balik heula nya. Nya Mama Neng, nuhunnya ieu terongna. Nya Bu Erna sami-sami. Duh, ayo ah. Meni seungit kieu nya papasakan Mama Neng. Nya kitu mah atuh ngapoe Mama Neng Bu Erna teh kudu masak. Lapar ieu dahar heula. Aduh. La. Nah, beak kieu sanu meakeun. Neng can dahar. Imas, geus anggeus daharna? Mama Neng, geus tuangna. Bisa nya. Heeh, yuk. Kumaha sih si Mama teh meuli neng dibeakeun pasakana. Budak teh gerbang lain tutupannya kumaha mun aya hayam itu. Naon teh lapar, can dahar ti isuk teh. Ngadahar coba hungkul, nih teh seubeuh ieu mengotoran hungkul huntu. Kunaon maneh Neng? Teuing ah. Kunaon ai maneh ieu teh nya? Dahar can? Can. Nah, teu enggak dahar ai maneh lain amak-amakan kitu. Dahar jeung naon deungeun lagi. Dibeakeun. Saha nu meakeun ieu teh? Mama masan ngadahar karek tadi misakeun yang Bu Erna. Mun teu dibeakeun ku Mama nah atuh katana kosong tinggal urutna hungkul. Nu bener ai maneh Neng? Manya neng bohong ai taun teh.
Maknya eta teh mana neng? Astagfirullahaladzim, saya teu meyakeun, terus tunjung pisan. Ya Allah, kok kalau udah skill. Mama ini ngapa tanya aku yang baju cokot terona kabeh. Capek-capek aing masak kalau anu mau. Neng orang melecehkan ayo ah. Aduh, lumayan ya jang dari mas. 2 poin. Orang iya Mang Neng ka Gunung Puntang. Milo eta ka ibu-ibu Masjid Al-Huda. Beli gamis warna biru. Biru nanti, biru pasir, biru bau. Biru eta nya. Budak apa salah mah enggak? Orang nggak jelas nggak? Nya bayarna sami-sami. Cuk gedean deh. Sok kalawara ai maneh ngomong teh sakitu inu sok moe sok moe. Teu orangnya udah disiksikan. Dawa atuh. Terus goldek kieu. Jangan ngegoler. Yuk. Anjing. 2, 3. Oh, Kayak Jasmine. oke. Kelihatan kakinya kegoyangan. Nah, geus we kieu masak ya teh. We kieu. Oh. Nya bayarna sami-sami. Pernah nggak jadi deh? Astagfirullahaladzim. Saha anu ieu? Capek-capek aing masak ngadon anu mau. Neng melecehkeun we neng lah. Kurang nggak?